Carita nama iya kaminya rek nganteuran nu di pondok gitu kan. Caritana ieu anak teteh kami hang minta jatah jang seep gitu kan ya. Lajuna mah panya ieu sore-sore ge dianteuran lajak karunyanya batur teh bisa jajan nginjem pan isin pangaruh santri anyar keneh pan. Laju ieu nya kami kalah eureun heula lajeng si bara rocil gitu kan ya keperluan heula eta si teteh. Biasana mah panya kami incan nyorang ieu ka dieu ilun kitu nya kakobong si bara rudak ilu nganteuran can nyorang gitu kan mantakkan bae lah ieu hayang ilu jah hayang nyaho gitu kan. Padahal mah nya deket di beye tapi napan kami mah can nyaho teh kitu kan can nyorang lajuna mah teu nyaho bae kitu kan. Saha di dia anu nyaho ka pasantrenan di beye tah di dia urang asup bae nya ka jero gang ieu ka jero jalan leutik gitu kan. Caritana pan nya ieu pasantrenana kahalangan ku sakolaan. Laju pan nya urang kudu asup ka jalan leutik anu sempit kieu gitu kan. Ieu gelanya geus narareangkeun jak kadenge meureun nya motor indung motor bapa ngadorot-dot lajuna mah geus kaharti meureun langsung bae lebar udah kalaluhur neangkeun. Ja bohong kadingnya nganteran ka pasantrenan mah ararisin teh pan urang heueuh ararisin kudu loba segala urangnya bohong kading panan. Munguhna malahnya eta keur cacahan jeung indung. Biasa bae pan nya pepang jeung indung mah hayang bae cacahan hayang ngabejak naon gitu. Tapi kami nya teu kekebelan ieu langsung balik bisi hujan gitu kan. Dasar mah burit panannya. Haju pan nya kakarak kenek leumpang ieu kaluar tina gang sakolaan atuh kalau hujan gede lajuna mah kami mete bae di dieu nya nungguan raat.